rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana padal kitab naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tes kupingkeun. Wasadisu eta Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu jeung ari nomor kagenepna ayata sobaro eta yen gawe sobar muta'allim ala jafwatin kana sifat kasar tasduru anu bijil itu jafwah minasyaikhi tinu jadi guru ausu ikhalkihi atawa tina goreng akhlakna itu syekh. Wala yasudda jeung ulah ngahindar alias kabur itu muta'allim huka itu syekh. Zalika karena itu jafwah an mulazamatihi tina ngabarenganana itu syekh. Wa taqoda jeung yen nekadkeun itu muta'allim kamalahu kana sampurna darajatna itu syekh. Wa yata'awwala jeung yen nakwil itu muta'allim li af'alihi kana pirang-pirang pada melana syekh allati anu yadharu anu ngadohirkeun sanu ngawuruk ibtida yadharu anu ngadohirkeun emang bapak masai nu ngadohirkeun itu syekh anna shawaba kana yen sanyana anu bener khilafuha eta sulayana itu lati ala ihsani ta'wilin kana pang alus-alusna nakwil maksud tina nakwil ti dieu teh husnudon wa idza japa jeung di mana-mana kasar hukamu ta'allim saha asyaikhu syekh ibtada'a tah ngamimitian saha huwa itu muta'allim bil i'tidari kalawan sasadu wa adhara jeung ngadohirkeun itu muta'allim adzanba kana hanjakal lahu ka itu syekh atawa hijikeun mangga wa adharad danbi mangga ngadohirkeun hanjakal lahu ka itu syekh wal atabi jeung ngadohirkeun nyuprih ridho alaihi ka itu syekh. Fa inna dalika maka sanyana ari itu nu kabeh abeko eta leuwih ngadeukeutkeun lima waddati syaikhihi kana kanyaah guruna itu muta'allim ala tauqifihi Karena perhatianana itu syekh
Fima dina perkara. Fihi anu eta tetep dina itu tauqif. Fadilatun ari aya kaunggulan. Wa ala taubiqihi jeung netepan kana negurna itu syekh. Alama netepan kana perkara fihi anu eta tetep dina itu emak. Naki sotun ari aya kakurangan. Au ala kaslin atawa sifat ngedul. Ya'tari anu tumiba itu kaslin hi kamu ta'alim. Baca lainnya. Au ala takasirin atawa netepan kana sifat gagabah atawa lalawora. Yu'ani anu merhatikeun itu syekh hi kana itu takasir. Au ghairi dalika atawa salianti anu kabeh nu tadi nu disebatan. Mimma tina perkara fi ikofihi anu eta tetep aya dina perhatian syekh alaihi ka itu muta'allim. Wa taubihihi jeung dina negurna syekh. Irsadihi jeung dina petunjukna syekh. Wa islahihi jeung dina ngaluluskeun itu syekh. Wa ya'idu jeung kudu ngitung-ngitung itu muta'allim. Dzalika kana anu kabeh minasyaihi tinu jadi guru atawa ti guru min ni'amillahi ta'ala eta tetep dina pirang-pirang nikmat Allah ta'ala. Bi'tina isyaihi kalawan perhatian guru na bihi ka itu muta'allim. Wa nadrihi jeung paningali na itu syekh ilaihi ka muta'allim. Fa inna dzalika maka sanyana ari itu nu kabeh amyalun eta leuwih nyondongkeun liqalbi syaihi kana hatena guru. Amyalun eta leuwih nyondongkeun itu dzalik liqalbi syaihi kana hatena guru. Wa ba'su jeung leuwih ngajurung alal i'tinai kana merhatikeuna itu syekh bima solihi kana kamaslahatanana muta'allim. Penheulanya. Nomor kagenep. Tina adabil muta'allim ma'a syaihihi. Tina tata krama nu jadi murid kan nu jadi guru. Nomor kagenep teh nyaeta jalma nu keur nyuprih ilmu kudu sabar kana sikap kasar atawa kana sikap anu teu pantes atawa kana sikap anu goreng tinu jadi guruna. Kasar di dieu teh bisa kasar ku omongan. Kasar di dieu teh nya
atawa cariosan teh sae umpamana sok aya guru teh ngomong teh kasar gitu. Da kasarna teh kasar bakat loma. Itu kasarna teh. Bahasa kasar atawa najir ka santri. Sekali deui. Nomor kagenepna. Jalma anu keur nyuplih ilmu nyaeta kudu sabar di mana ditajir kudu jadi guruna. Sifat kasar tinu jadi guruna atawa aya bahasa kasar tinu jadi guruna. Jeung ulah ngahindar kabur tina ngabarengan nu jadi guruna. Matak lamun aya ajengan, lamun aya guru urang keur cicing teu kudu ngahindar. Tinggal lempang we. Tinggal urang ngahapunten atawa tinggal urang minta hampura atau minta izin tanpa kudu ngahindar. Sabab ngahindar pikeun maturan nu jadi guru eta teh goreng kacida. Siga contoh meureun. Ceuk guru teh, hayu urang ka sawah, hayu urang ka hareup, hayu urang ka payun, urang gotong royong, ye ngahindar mung. Ta eta teh goreng. Manya ari guruna gawe ari urang nu jadi murid dengan saukur jadi penonton. Manya ari guruna gawe ari urang nu jadi murid dengan saukur ningalikeun. Kan kamari ge geus dibahas kuduna lamun guruna misalna keur macul geuwat sampeurkeun ku urang, pangarsa wios ku abdi, akang wios ku abdi. Ieu mah diantep. Eta teh goreng kitu teh nya. Ya. Jadi mun ente apal ieu kitab Adabul Alim wal Muta'alim teh keur nyarioskeun kabiasaan lamun tanpa disadari mah kitu ya. Keur nyarioskeun kabiasaanana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Janten anjeunna Kiai Haji Hasyim Asy'ari teh gaduh ilmu teh di antawi sikapna teh sapertos kieu. Moal mungkin ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari disusun ieu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Lamun anjeunna teu kantos ngalaman kana nu dicarioskeun ku anjeunna atawa nu dituliskeun dina kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ieu teh keur nyarioskeun nalika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari nuju milarian ilmu teh sapertos kieu anjeunna teh. Jeung nekadkeun kana kasampurnaan darajatna nu jadi guru. Lajeng nu jadi murid, nu jadi muta'alim, santri, pelajar, nakwil kana sanes kanten sikap perbuatan anu dianggap bahwa nah kunaonnya geuningan guru urang teh make kieu. Nah, nu sakira-kira nimbulkeun suudon kana diri maka nu jadi murid kawajiban muta'alim teh nakwil. Lamun dibahasakeun mah husnudon, meureun urang we nu teu nyaho. Kitu. Urang we nu teu apal. Urang we nu teu ngarti. Boa ieu teh aya tujuan anu lain, boa ieu teh aya cara nu lain, nu kurang teu kabaca. Katos teh. Di mana kajadian. Ternyata nu dilakukeun ku guru, nu diomongkeun ku guru teh ceuk hate teh kieu, asa teu pantes ieu omongan teh. Tapi da maknya guru urang kieu gitu. Maka di dinya teh nimbulkeun husnudon. Oh mungkin aya cara, aya tujuan guru ngahaja migawe siga kitu tapi tujuanna mulia. Ngan urang teu apal. Maka di dinya butuh naon tah? Nakwil teh. Butuh husnudon teh di dinya urang teh. Ya. Supaya urang teu goreng sangka. Sabab ceuk kamari hade naon husnudon kan jadi guru eta ngadeukeutkeun kana manfaat ilmu. Suudon kanu jadi guru eta ngajauhkeun tina manfaat ilmu. Maka mari terus dibahas. Terus wa idza jafahu syaikhu
Ibtada di mana-mana kasar nu jadi guru kan nu jadi muridna. Maksudna siga kamari siga tadi dibahas. Di mana-mana guruna najir kan nu jadi muridna. Di mana-mana guruna nyintrek kan nu jadi muridna. Sikap kasar. Di mana-mana ngajiwir nu jadi guru kan nu jadi muridna. Di mana-mana ngagenggereukeun nyarekan nu jadi guru kan nu jadi muridna. Ibtada'a huwa bil i'tidar. Maka kewajiban nu jadi murid gewat menta hampura alias sasadu. Mua mungkin ayeuna guru najir kan nu jadi muridna lamun muridna teu nyieun naon? Kasalahan. Gewat ibtada'a. Ngamimitian nu jadi muridna. Gancang. Hapuntenna rumaos abdi lepat. Teu kalepatan abdi bebeja. Wa adharodan bilahu wal antabi alaihi. Gewat boga rasa hanyakal tina sababiah ngalakukeun kagorengan. Gewat ngadohirkeun hanyakal kanu jadi guruna jeung menta ridho tinu jadi guruna. Jadi lamun urang nyieun kasalahan atawa lamun guru nyintrek nya ulangi di mana-mana guruna nyintrek kanu jadi muridna najir kanu jadi muridna naon deui nyarekan ngagenggeureukeun kanu jadi muridna maka kewajiban muta'allim teh kewajiban jalma nu keur nyuprih ilmu teh gewat sasadu menta hampura kanu jadi guruna pangheulana ibtada ulah ngadon kieu ceuk guruna teh kapiheulaan ku guruna ngadon guruna nu menta hampura kan urang nu nyieun naonna salahna ditindak ku nu jadi guruna guruna teh najir maka urang nu guat gancang sasadu kanu jadi guru tuluy ngadohirkeun boga rasa bungah pedah digenggereukeun ku guru tah wal antabi alaihi teh mohon rumaos abdi nu lepat ridho mana ditenggel ditajir maksudna ridho mana digebug ridho mana dijiwir ridho buktikeun bahwa ku ditajirna ku digenggereukeun teh urang teh narimakeun gitu ulah ngadon kakalah ngewa kanu jadi guru teh salah urang ai ngewa ka guru padahal eta teh ku bakat nyaeun kanu jadi muridna nah geuningan kieu di mana guru ngagenggereukeun di mana guru najir di mana guru ngajiwir di mana guru nyarekan kanu jadi muridna teh abqa limawaddati syaikhihi ala tauqifihi fima fihi fadilatun eta teh leuwih ngadeukeutkeun kana kanyaah nu jadi guru kanu jadi muridna ciri berarti guru teh merhatikeun kanu jadi muridna maneh ngaji teu ngaji tuluy nalika teu ngaji digenggereukeun kudu bungah berarti guru merhatikeun dalamun ayeuna teu dicarekan acan mah teu digenggereukeun acan mah teu ditajir-tajir acan mah berarti guru teh teu merhatikeun matak sok aya paribasa lamun guru mineng nanyakeun ngaran urang kudu bungah berarti guru teh merhatikeun urang lamun guru nitah urang kudu bungah berarti guru teh merhatikeun ka urang eta teh salah satu upaya abqa limawaddati syaikhihi ngadeukeutkeun kana kanyaah nu jadi guru sementara fihi dina perhatian nu jadi guru teh fadilatun ari aya kaunggulan merhatikeun ka mananya si anu jahra ka mana laki Pajeri ka mana oh sade ari ajaji teh ka mana ngaji moal entah moal subuhnya jarang ayahnya tanyakeun nya tek ngaji moal mun moal ngaji ini dicokot kitabna cokot nu sakira moal ngaji mah nya dibere kitab ngaji henteu tek naonan aya anak ngaji pangna dibere kitab ge supaya ngaji pangna di kapasantren teh supaya ngaji aya di pasantren rek ngan saukur sare mah geus ngekos jadi
Mah yang gratis we molor wungkul. Cari wungkul. Fadilatun. Terus. Wa ala taubihihi. Jeung netepan ka negurna Syekh teh nakisotun ari aya kakurangan atawa kieu. Ya, negur nu jadi guru tangtuna tina sababiyah aya kakurangan ti diri urang atawa aya sifat ngedul tina diri urang nu tumiba bener. Ya, urang ngedul jadi genggerekeun ku guru siga kieu bieu, mah teu ngaji digenggerekeun da ngedul. Ya. Atawa gagabah jeung sagala rupana. Padahal eta teh bentuk kanyaat nu jadi guru mata lamun digenggerekeun ulah ngadon ngewa kanu jadi guru teh kuduna ngahatur nuhunkeun nya geus diperhatikeun. Nya geus dipikanya nya geus dipika asih. Ieu ngadon kakalah ngewa. Nah. Tuh, di luhur mah geuningan. Wa yata'awwala li af'ali allati yadharu anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin. Ya. Maksudna kumaha? Yadharu ngadohirkeun kana anu bener. Sanyana ari nu bener eta khilafuha sulayana tina itu lati. Maksudna kieu, sabalikna. Contoh, aya santri atau santria minta izin rek naon rek balik. Minta izin rek balik dengan alasan bade mantuan sepuh di bumina. Atau rek ngeusan masantren dengan alasan rek mantuan guruna. Tuluy we izin kanu jadi guruna, ari ceuk guruna teh ulah. Nah, anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Ceuk guruna teh wayahna ulah. Guru ngalarang kanu jadi muridna pedah seolah-olah budakna terek mantuan nu jadi kolotna. Ieu lain berarti guru ngalarang supaya bakti kanu jadi kolot. Da moal aya guru nyaram ka budakna supaya budakna teh bakti ka saha? Kapan tujuan masantren teh supaya bakti ka saha? Ka kolotnya boga alak anu hade. Nah geuningan guru teh make nyaram sing horeng guru mah nyaho. Naon nyahona? Guru leuwih surti, ieu budak can manjing. Can waktuna. Da pasti isuk page-toge budak teh bakal mantuan ka saha? Ka guruna, ka kinung bapakna. Da budak isuk page-toge pasti bakal mantuan jeung kudu dititah hormat kanu jadi sepuhna. Ngan guru leuwih nyaho matak sanyana ari nu bener teh eta nyulayaan atawa sulaya jeung kakuduan jeung aslina. Mana sulaya jeung aslina? Ari aslina mah menta budakna rek dicokot heula, izin heula, ngan guru ulah. Oh. Kartos teh. Ulah heran. Ulah siga kieu cek ente teh. Nya aneh make teu ngijinan padahal rek hormat ka kolotna. Moal mungkin guru nyaram hormat kanu jadi kolotna. Moal mungkin guru nyaram muridna hormat kanu jadi kolotna. Ngan guru leuwih apal. Ieu bisi gogoda cik wayahna ulah waka. Ya neng kitu nya ieu. Nah ila datang ge kieu ulah waka bager. Tahan heula. Buat keur nguji mental urang, keur ngalatih mental urang. Aya santri bapak mah paling teresepna teh kieu. Santri datang jeung kolotna ka mana? Bari widi cenah apa bari damel. Ulah waka atuh ngabdi heula sakedap. Da tos daftar. Tak paling geuleuh nu kitu. Ek naon minta izin ka urang ari geus daftar mah. Bener teu? Yang geus daftar geuning aduh ya kudu kumaha. Jadi teu nyumponan kana tobukoh dirosah. Tahapan-tahapan tingkatan-tingkatan belajar teh kacumponan geuningan. Da ieu ujug-ujug geus daftar we. Atau di geus daftar mah lingnya minta izin maksa hayang keluar. Ya.
maksa hayang keluar kitu mah sok rada lain ulah nyepek wae da kolotna sorangan ngan maksud bapak teh kuduna leuwih bijak atuh ari waktu diwurukan 24 jam sapopoe cicing di pasantren ari begitu mangkat leos biasa ngeunah pun teh tadi antawisna wa yu'idu dalika minasyaikhi kudu ngitung-ngitung kana nu kabeh teh minasyaikhi mini amillahi taala ya naon wae rupihal nu tumibakana diri tinu jadi guruna eta teh di antara pirang-pirang nikmat Allah nu dipasikeun ku Allah ka eta jalma ngalangkungan perhatian guru kanu jadi murid. Tak beruntung lamun ku guru ditanyakeun eta teh nikmati Allah. Lamun ku guru ditinggalikeun eta teh nikmati saha? Ti Allah. Anugerah eta teh. Itu sakabeh jelema kitu akur. Wa idza auqafa jeung di mana-mana nitah merhatikeun. Hu kamu ta'alim. Saha asyaikhu syekh. Ala dakikotin kana sifat lemah lembut. Min adabin buktina tina tata krama. Auna kisotin atawa sifat kakurangan sodarot anu keluar itu nakisoh min huti muta'alim. Ka aya ripa seperti hampura kana anu bukti muta'alim ya ripa eta apal muta'alim hak kana itu nakisoh. Min qablu tina samemehna palayadharu maka ulah ngadohirkeun muta'alim annau kana sata'alim kana eta bukti muta'alim aripan eta anu nyaho nu apal biha kana nakisoh. Wagopala jeung ulah ngabela diri ulah nutupan diri muta'alim an hatina nakisoh baliyaskuru balikta syukuran atawa nganuhunkeun itu muta'alim asyaikho kaseh ka guruna ala ipadatihi kana pituduhna itu syekh dalika kana itu nakisoh wa'tina ihi jeung perhatianana itu syekh bi amrihi kana urusanana itu muta'alim. Ya, lajeng na kieu. Kawajiban nu jadi murid kanu jadi guruna, santri kanu jadi kiaina. Di mana-mana guruna teh ngabejaan. Ngabejaan kanu jadi muridna tentang sifat-sifat anu kurang atawa nu goreng di nu jadi muridna. Ya. Bari urang teh apal. Urang teh apal kakurangan urang teh naon? Sifat goreng urang teh naon? Urang teh nyaho. Tiba-tiba guru ngabejaan ka urang yeuh. Hanya kalna maneh teh lamun keur ngaji sok sare. Bari urang teh apal. Yen urang mah geus jadi kebiasaan atau sifat goreng urang teh sok sare keur waktu naon? Ngaji. Nalika guru ngabejaan ka urang siga kitu kana sifat anu kurang di diri urang bari urang geus nyaho, maka seolah-olah urang teh kudu nu teu apal. Ulah kieu ceuk urang teh, muhun abi ge terang lain kitu. Kuduna arepe we. Seolah-olah nganyakeun, ngahormat. Muhun. Ulah ngadon ngajawab. Apal abi ge, mah abi we. Itu ka guru siga kitu. Aduh, talapung nu kitu. Jadi seolah-olah urang teh teu naon? Teu apal. Ulah aya bahasa nu ngadohirkeun seolah-olah diri teh nyaho atawa ngabela diri. Kuduna kumaha? Kuduna urang teh ngahatur nuhunkeun. Oh berarti guru salama ieu teh merhatikeun urang. Nyaaheun ka urang. Kaharti? Kaharti teu? Jawab kaharti. Hanya kana cek bapak kieu. Hanya kana maneh teh ditanya terang ngajawab deh siam siga bedug. Ya, atau siga ga angkat tincak contohna. Hanya kana ente teh hiji
Naon nanya kana teh? Ente mah lamun keur ngaji teh sok malaweung. Tara respon cicing. Ente teh apa? Nah, seolah-olah orang teh nyaho ungleuk we. Mohon. Ulah da kumaha atuh abi mah tos biasa kitu. Lain ngadon kitu digenggeureukeun teh. Bahkan bal yaskur ye hese. Kieu teh hese lain bohong. Nah buktina naon? Saha atuh anu kudu narimakeun digenggeureukeun ngeunah. Ada ngaran digenggeureukeun teh sok nyeri hate atuh. Dicarekan sok tu genah. Berarti hayang boga sikap kieu teh hese. Kunaon dibahas? Sabab loba kajadian nu jadi murid tara narimakeun di mana digenggeurkeun ku nu jadi guru. Hese nu kieu teh. Jadi sakali deui di mana-mana guru ngabejaan sifat anu kurang atawa nu goreng ti nu jadi muridna, bari urang nu jadi muridna teh nyahoeun. Apal urang teh karena kekurangan diri urang teh apal. Ngan lamun guru ngabejaan maka urang seolah-olah teu apal we. Bahkan ulah ngadohirkeun seolah-olah urang teh teu narima diomongkeun kagorengan urang jeung kakurangan ti diri urang. Balikta justru lamun guru urang ngageuy ngabejaan sifat-sifat anu kurang ti diri urang teh kuduna kumaha? Bal yaskuru urang teh syukuran nganuhunkeun sabab guru geus merhatikeun ka diri urang. Fa in kana maka lamun bukti lahu pikeun muta'alim fi dzalika kedap. Oh, fi dzalika tina auqafahu syekh. Udrun ari kasulitan. Kelas sakedap. Naon udrun kasulitan. Wa kana jeung bukti naon i'lamu syaikhi. Mere terangna guru bihi kana itu udrun aslahu eta leuwih maslahat. Palabasa maka teu naon-naon. Itu i'lam. Wa illa jeung lamun teu udrun taroka tah ninggalkeun itu muta'alim hu kana i'lam illa ayatarotaba kajaba lamun ngakibatkeun ala tarki bayanil udri kana ninggalkeun ngajelaskeun kasulitan mafsadatan kana karuksakan payata ayanu maka narima tangtu naon i'lamuhu masihan terangna itu syekh. Ajeng. Di mana aya kasulitan, di mana aya kasusah, di mana aya kabingung, maka sok menta solusi curhat kanu jadi guru tah kieu. Eta nu kewajiban nu jadi murid. Jadi di antara etika nu jadi murid teh di mana urang boga kabingung, di mana urang boga kasusah, di mana urang aya kasulitan, sok curhatkeun kanu jadi guru atawa mere terang kanu jadi guru. Kumaha nu leuwih maslahatna kitu. Tinggal-tingali. Nah ieu kesempatan urang ke dipayun ya. Dipayun ge dibahas. Iraha waktu ngomong kanu jadi guru. Belah mana ngomong kanu jadi guru. Tuluy lamun aya tamu urang nu jadi muridna nah ngobrol atawa ulah. Ya dibahas di payun. Jadi etika nu jadi murid kanu jadi guru teh teu asal-asalan. Jadi lamun urangnya di emutnya karyana Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ieu karyana Ki Haji Hasyim Asy'ari. Mun di emut oh berarti kieu kapungkur Ki Haji Hasyim Asy'ari nuju milarian ilmu teh. Urang berarti kudu nuturkeun. Berarti urang teh keur meniru hoyong sapertos aranjeuna para ulama-ulama besar nu berhasil milarian ilmu jeung berhasil menang kabarokahan kamanfaatan tina ilmu. Kunaon manfaat ilmuna? Kunaon barokah ilmuna? Nya kana milarian ilmuna sae. Akhlakna sae. Nah eta di antara wisnanya
Jadilahnya. Wasabi ujeng ari nomor katujuhna alayadkhula etayan ulah nepungan. Itu muta'alim ala syaihi ka guru. Fi ghairil majlisil amidina salianti tempat umum. Illa bistidanin kajaba nyuprih idin. Itu muta'alim. Sawaun sarwa wae kana bukti saha asyaikhu syekh wahdahu. Eta nyalira itu syekh. Wakana jeung bukti ma'ahu sartana itu syekh. Saha goiruhu baturna itu syekh. Ya. Di antarana etika nu jadi murid ka nu jadi guru teh. Ulah nepungan guru. Dina tempat umum. Bari teu aya idin tinu jadi guru. Kajaba lamun guruna ngijinan. Boro-boro dina tempat umum guru keur nyorangan oge ulah kajaba aya idin. Datang begitu sumping salagi can ditanya mah cicing. Salagi can ditanya tuluy we ceuk guruna teh aya naon kakarek ngajawab. Ta eta etikana teh. Atawa nalika guruna keur aya baturna, keur aya sohibna, keur aya kerabatna, keur ngobrol jeung nu sanes, urang aya peryogi, teras we urang teh madep. Nah, ulah megat omongan nu jadi guru keur ngobrol jeung baladna, jeung babaturanana, jeung sohib, jeung kerabatna. Ima guru keur ngobrol jeung sohibna, trojol urang dipegat punten Kang Haji abdi bade cumarios ngajedog heula. Cicing heula, tungguan heula. Sabab teu pantes. Ke di mana guru geus mere isyarat. Boh isyarat ku ngobrol atau isyarat ku naon ku gerak. Ya naon? Nah, ya naon ka dieu ya naon? Kakarek ngobrol. Eta carana. Fa inistadana maka lamun nyuprih idin muta'alim bihaitsu ya'lamu ku sakira-kira uningaeun sa asyaikhu syekh. Walam ya dan bari tengidinan itu syekh lahu ka itu muta'alim. Insoropa tah balik. Ngaleos we muta'alim. Wala yukariru jeung ulah ngabalikan di muta'alim. Al istidana kana nyuprih idin. Kumalamun kieu aya guru keur cicing ya atawa aya guru urang nuju istirahat, nuju calik atawa nuju sareng rencangna, nuju jarang sahabatna atawa sareng batur. Trojol we urang. Maksud urang terek ngobrol. Ngan ternyata ningali guru teh apaleun aya urang. Halos teh. Urang terek ngobrol apaleun guru teh aya urang ngan guruna teh keur nyarios. Guru urang teh jeung nu sanes. Sehingga teu maparinan isyarat nanya ka urang atawa mere izin ka urang pikeun nanya. Lamun kitu geus we urangna balik deui. Hartos teh. Hah? Aya guru urang nuju calik jeung baladna, jeung sahabatna, jeung kerabatna. Trojol urang katingalieun ku guru teh. Guru oge pasti surti cek guru, pasti ieu rek aya ditanyakeun. Ngan kunaon guru teh geuningan teu nanyakeun atawa henteu mere isyarat, tidak memberikan izin untuk bertanya. Mungkin karena ieu aya nu leuwih penting diomongkeun ku nu jadi guru urang atawa ku guruna jeung sahabatna, jeung karibna, jeung temanna. Maka lamun kitu carana urang ngaleos. Sumping calik heula, wah ieu teu masihan isyarat, antos ngaleos deui. Kartos teu wala yukarirul istidan. Ulah hayu bulak-balik ngahajakeun ulah. Eta ngaganggu eta. Saking urang kudu hormat kana jadi guru, keur nyarioskeun akhlakna Ki Haji Hasyim Asy'ari. Wa in saka jeung lamun mangmang itu muta'alim fi ilmi syaihi dina nerang garosnya dina nerangkeuna ilmu guru bihi ka muta'alim pala yazidu maka ulah nambahan itu muta'alim fil istidan dina nyuprih idin fauqa salasa marotin dina saluhurun 3 pirang-pirang balikan au salasa turqotin atawa dina
tilu ketrokan lil babi kana panto. Oh, fi ilmi saihi dina terangeunana guru. Sanes nerangkeunana guru nya. Dina terangeunana guru. Itu geus terangeun can apaleun can nya. Ente keur nyang hareup kanu jadi guru atawa ente terek minta izin kanu jadi guru atawa ya obrolkeun nu jadi murid kanu jadi guru. Katingalieun ku guru urang teh. Ngan urang nu jadi muridna teh ieu teh. Terangeun teu nya aya abdi ka dieu. Terangeun teh nya. Atawa di imah guruna di imah, sepuhna di imah. Guru sepuhna teh urang di luar. Tadi teh katawis ya. Saacan lebet ka bumi teh, urang terek manggihan guru ka imahna. Tadi teh apaleun guru teh ningalieun urang kan. Mahanya carana urang hoyong tepang ya. Tuluy urang teh ka imah, begitu ka imah pala yajidu fil istidani pauko salah samarotin. Lamun geus 3 kali urang maca assalamualaikum, geus minta izin, geus ulah nambahan deui. Atawa nepikeun ka ngetrokan panto, punten. Geus lamun teu muka atawa teu mere izin ka urang, tidak memberikan isyarat untuk berhadapan jeung urang, geus ulah maksa gitu. Kartos teu? Mun ieu mah hayeuh we maksa. Punten. Ngetrokan. Punten komo. Punten. Wah, eta mah kacau nu kitu mah. Geus etika pisan eta mah. Punten. Keri payun aya ngetrokan panto izin ka bumina. Ajengan kiai guru urang, duh kudu lalaunan meni kedor. Punten. Aisyah teh kena ka bangsa teh ka imah teh. Waliyakun jeung kudu bukti naon turukul babi ngetrokana panto khopipan tuh eta nu meumeusan bi adabin kalawan make tata krama wa bi adfaril asabi'i jeung ngetrokana ge make kuku pirang-pirang ramo. Jadi kieu ya tuh panto naon sabab ramo mah satarikna ge moal tarik-tarik teuing lin beda jeung ku peurup dor tarik kuku ramo kieu bakat kudu sae teh. Sumal asobi tuliku pirang-pirang ramo kolilan barina saeutik barina lalaunan. Wa idza adina jeung di mana-mana ngaidinan itu syekh wa kanu jeung bukti jama-jama atau muta'alim jamaatan eta anu rombongan taqaddama tah ngaheulakeun anjeun abdolahum ka anu pangunggul-unggul nanti itu jamaah wa sanahum jeung anu pangkolot nanti itu jamaah fid dukhuli dina asub wa salama jeung maca salam alaihi ka itu syekh sumas salama tuluy maca salam alaika itu syekh saha al afdalu anu leuwih utama fal abdulu teras nu langkung utama. Pamia rombongan nu bade sumping maka saha nu pangpayuna madep teh nu pangpayuna madep teh nyaeta jalmi hiji nu pangunggulna atawa nu disepuhkeun nu dikolotkeun nu dianggap unggul tina rombongan eta. Ya. 2 nu paling sepuhna. Ya tamu rombongan bayi nepangan maka orang menjadi murid teh kumaha carana bisi ente ke rombongan alumnian ya ente alumnian nya santri geus jadi alumni ek manggihan guru nalika rek manggihan guru urang tina riungan urang tina rombongan urang saha nu kudu pangpayuna madep maka saha anu pangunggulna tina riungan urang tah umpamana teh ku Parhan da Parhan mah kapungkurna langkung caket jeung bapak contoh ku Parhan da kapungkurna Parhan teh nu sok mencetan bapak. Jadi saha nu dikolotkeunana. Nu kadua lamun eueuh nu unggulna, maka nu dikolotkeunana ieu nu pangkolotna saha? Nu pangkolotna teh Radip. Radip mah geus kolot umurna. Batur mah geus 40 tahun keneh, Radip mah geus 80 tahun. Hah, contohna. Rempo membawa iteuk isukan Radip teh. Mengaku kasepuhan gitu.
Wa yadkhula jeung asup muta'alim ala syaihi kasih manggihan guru maksudna. Wa yadkhula jeung manggihan atawa asup itu muta'alim ala syaihi ka guruna. Kamilal hayati bari anu sampurna tingkahna, mutahhirul badani bari anu suci badana, wasiabi jeung pakaianana. Nadi pahuma anu ngabersihkeun itu, nadi panu ngabersihkeun muta'alim huma kana badan jeung siap. Ba'dama dina sabadana perkara yahtaju nu mikabutu muta'alim ilai kana itu ma min akhdi doprin buktina tina nektekan kuku. Duh, Gusti ngahormat kana jadi guru tingali. Wa izalati raihatin karihatin jeung ngaleungitkeun bau ambeuna anu bau anu geuleuh anu naon lipi kangewa. La siyama terutama ida qasoda di mana ngamaksud muta'alim al ilma kana majelis ilmu. Ya. Di antara etika nu jadi murid, di antara etika nu jadi murid manggihan kanu jadi guru teh nyaeta hiji di mana menakan nu jadi guru kamilal hayah kudu sampurna kudu sae akhlakna, sae sopan santuna, sae tata kramana lamun rek manggihan guru. Dua, kudu bersih badana. Ampun cenah palebatan rek salat. Lain kunanaon sabab guru teh anu ngagaduhan ilmu nu geus mere ilmu ka urang. Tilu, kudu seungit awakna, seungit pakaian manggihan guru Allah meni caludih. Beda situasina lamun keur damel jeung nu jadi guru beda deui nya. Mah guru nu jadi bumi nuju istirahat, urang bade nepangan, biasakeun bersih pakaian teh, rapih angean teh, sopan santun di ange. Guru teh bungaheun. Alhamdulillah ieu murid urang, ieu santri urang teh sopan santuna disae, jaba meuni rapih, meuni bersih. Ku bapak sok diobrolkeun. Mata kunon bapak sok sering nyangem, sing bersih, sing rapih. Teu kudu make pakaian mahal, nu penting rapih jeung naon? Bersih. Meuni caludih. Wow. Buuk teh meuni ngahiji kabehan teh bisa dipisahkeun. Teu bisa buuk teh disaritan teh. Ku bakat radi sampo. Gibleg we kabehanana. Tuh, ek nyang hareupan sae eta. Guru, dugi ka kitu. Gimana mayunan ka guru teh? Rapikeun heula acuk. Ya, bereskeun heula acuk. Bakat ku hormat ka guru. La siaman terutama ida qasodal ilma di mana ngamaksud muta'alim al ilma kana nyuprih ilmu. Ngahadiran kana majelis ilmu. Fa innahu makasarna ana ilmu majlisu dzikrin eta riungan dzikir wajtimain jeung tempat kukumpulan wa ibadatin jeung ibadah. Kan milarian ilmu teh ibadah. Ta urang teh na teh keur ibadah. Komo lamun urang rek neangan ilmu angean kedah sae. Maksud saya terapi atuh. Nah kemah tepat tekenya nu kitu teh tuh. Tukang sate tuh. Ngeta eta. Kurang tepat. Sanes awon kurang tepat. Nah kampret. Yo, Nes. Engke dibahas. Bahkan nepikeun ka teu meunang manggihan guru ditilepkeun naonna. Bajuna teu meunang aya di payun. Hingga nepikeun ka sikuna. Tah nepi kieu. Jadi alusna mun manggihan guru teh ulah make seporhen. Tapi kuduna tangan ya Allah biya karim. Kan ku logika mah atuh teu pira manggihan guru, lain kunanaon kapan urang teh hayang meunang ilmu seperti ilmuna jami-jami anu geus kamasyhur. Da kitu cara neangan ilmuna. Nyai urang kapan sonong boy. Jadi aya mun manggihan guru teh longon ditilepkeun. Leungeun mah bisa ditilepkeun heueuh. Nyeleungeun rek ditilepkeun, bajuna ditilepkeun. Kirang sae. Angge we lamun aya nu ka payunan tos dikieukeun. Menakan guru teh. Bahkan teu manepikeun ka naon tah min ahdi doprin neuk tekan kuku heula. Kapanggih jeung guru rek sasalaman, yung kuku badol teuing. Muni harideung atuh pantes. Dugi ka kitunya. Wa mata dakhala jeung iraha bae asup muta'alim atawa nepangan muta'alim ala saihi ka guru fi ghairil majlis
silami dina salieun ti tempat umum wa ingdahu bari eta tetep disandingan itu syekh atawa guru man ari aya jalma ya tahaddasu anu keur ngobrol si man ma'hu sartana syekh fasakatu maka repeh itu fasakatu teras repeh lain maka teras repeh itu man jeung syekh anil hadasi tina ngobrol. Auda khola atawa asuk muta'alim wa sayhu bari ari syekh wahdahu eta nuju nyalira yusoli nu tepan itu syekh au yadkuru atawa nuju dikir itu syekh au yutoli'u atawa nuju mutolaah itu syekh fataroka maka hampura ulah maka fataroka teras ninggalkeun itu syekh dalika kanu kabeh sakata tah repeh atawa repeh itu syekh wala yabda ujeng bari tengah mimitian itu syekhu ka itu muta'alim bil kalami kana ngobrol bal yusallimu balik ta maca salam itu muta'alim wa yahruju jeung kaluar muta'alim sarian bari nagagancangan kieu urang terek manggihan guru hiji dina tempat anu umum ya atawa guru nate guru urang teh nuju nyarios sareng nu sejen maka urang teh wayahna kudu cicing kudu repeh komo ulah nepikeun ka nalika guru jeung rerencanganana jeung sahabatna jeung kerabatna keur ngobrol nepikeun ka repeh ku saha datangna urang kapisa ku omongan urang eta kirang sae urang repeh heula wayahna atau urang lebet ka bumina guru nuju natepan guru nuju dikir guru nuju mutolaah ulah diganggu imam guru keur mutolaah Pak Kang, ulah. Eta teh kurang sae. Kumaha tuh cenah abi bingung deh prayogi. Tinggal bebeja we kan unitahna. Hapuntenna nuju mutolaah, hapuntenna nuju natepan, hapuntenna nuju dikir atau nuju aurodan keneh teu tiasa diwagel. Kunaon atuh pangna guru dikir? Guru teh keur nirakatan dirina atawa guru mutolaah pangna mutolaah teh kapan guru teh keur butuh ku ilmu rek ngadepikeun ka aranjeun ieu mah ilmu nu rek ditepikeun ka anjeun ku anjeun diganggu abotnya hayang hormat kana jadi guru teh non berat ngetak ulah ngamimitian ngomong ka guru salagi guru teu ngamimitian ka saha ka urang kecuali dina situasi tertentu anu darurat kada dipayun aya dibahas nya lamun kitu ningali wah nuju natepan wah nuju mutolaah, wah nuju aurodan, entos urang langsung keluar. Kubakat hormat. Teruskeun kagoknya. Illa ayak muro tuh, illa ayak muro kajabayan marentahu kamu ta'lim saha asayhu guru bil muksi kana cicing atau kana nungguan. Kajaba cek guru nak ieu antosane lah sakedap. Ngeus cicing. Karena itu lamun eueuh isal titah nungguan banyak geus wayahna urang gancang ngaleos bisi ngaganggu wa idza maka sajeng di mana-mana ngadago si muta'alim palayatilu maka ulah lila teuing muta'alim ila ayak muro kajabain marentah itu sehu ka muta'alim bidalika kana itu muksu titah cicing heula kajaba lamun teu nitah lamun mimiwarang antosan sakedap atau cekuruna antosan we tungguan ku urang falayatilu atau kudu ilaila teuing sok we sok bilih hilapeun benteng bilih darurat geus wa idza hadara jeung di mana-mana maksud dila teuing teh lain berarti kieu maneh teh ieu abdi ngantosan ti lohor nepi ka asar ulah nepi ka ditungguan pamagrib geus berarti panginten pun guruna nuju hilapeun atawa kumaha urang geus ngareos lain berarti ka karek 10 menit da cenah ulah lila teuing wayahna tungguan heula di mana-mana hadir muta'alim maka nasaihi dina tempat guru maksudnya di mana di kelas di mana-mana hadir ka kelas tempat menjadi guru ngaurukan ka urang sadayana palam yajid tak temanggihan muta'alim huka itu syekh jalisan barina nu diuk intadoro tah ngadago atawa nungguan si muta'alim huka itu syekh kala yafut tak
supaya tetinggalen itu muta'alim ala nafsi kan diri muta'alim birosahu karena pelajarannya itu syekh. Ya. Di mana-mana nu jadi murid. Ulangi. Di mana-mana nu jadi murid asup ka kelas atawa ka madrasah atawa kana tempat neangan ilmu jeung nu jadi guru. Ternyata pas asup ka kelas teh can manggihan guru alias guruna can aya. Kartos? Maka kewajiban nu jadi murid intadorohu tungguan. Nah apa nungguan daripada ente ngaleos tuluy guru datang, guru diajar atau guru ngamimitian ngaji, ente tinggalin ku pelajaran nu jadi saha guru. Nah maka di mana asup ka kelas teh urang nu kudu heula teh lain guru nungguan murid, tapi murid nungguan nu jadi guru nyambut kan jadi guru. Jadi nalika guru rek asup ka kelas, urang di kelas nu jadi murid geus menyambutnya dengan bahagia. Sabab urang rek siap-siap nerima ilmu. Antosan. Walayat ruku jeung ulah ngetrokan muta'alim alaihi ka itu syekh. Liyah ruja supaya keluar itu syekh ilaihi ka muta'alim. Oh teu acan aya cenah guruna sup ka imahna sup ka kamara diketrokan. Ulah eta teh. Wa ingkana jeung lamun bukti itu syekhna iman nuju bobo. Sobaro tak kudu sobar muta'alim hatta yastaiqodo sehingga gugah itu syekh. Kumaha cenah guruna nuju bobo, nuju istirahat. Ulah dihudangkeun antep we heula. Keun heula antosan heula. Wayahna sobar. Ngantosan nu jadi guru. Capeun, tas mikiran barudak, tas mikiran daharna, tas mikiran bangunana, tas mikiran sagala rupana. Ai urang manu jadi murid ngan saukur neangan ilmu, gek cicing ngadengekeun omongan guru. Ai guru mah da lain ngan saukur ngawuruk. Mikirkeun sagala rupana. Matak mun guruna keur kulem ek ngaos ngan guruna kulem keneh, sobar antosan we ku urang. Tah kitu akhlakna Kiai Haji Hasyim Asy'ari teh. Kitu akhlakna nu jadi murid kana jadi guru teh. Dicontohan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oyan soripu atawa ngabali naonnya ngaleos itu muta'alim. Sumaya udu tuli balik itu muta'alim. Lamun kitu carana kumaha? Duh bobo keneh ieu pangersa akangna. Sok we ngaleos heula. Ngan ke balik deui gitu. Wa sabru jeung ari sobar khairun eta leuwih hade lahu pikeun muta'alim. Wala yahtari'u jeung ulah nyuprih nitah ngawuruk. Jadi ulah nyuprih itu muta'alim alaihi kasih waktan kana hiji waktu khoson anu khusus bihi ka itu syekh duna goirihi teu dina salianti itu waktan khoso. Nu jadi murid ulah nyuprih minta waktu pikeun ngawuruk dina waktu-waktu anu khusus. Pangresa akang puntenlah abdi hoyong pangwurukankeun dina setiap tabu satu ku akang. Aduh eta teh kurang hade kitu teh. Teu sae kitu teh. Keun sakersana. Wa ingkana jeung sanajan bukti muta'alim roisan eta teh roisna. Au kabiron atawa jaminu terhormat. Lima kana perkara pinu tapi itu minat turfa'i ari kasombongan wal hamki jeung kumprung. Naon kumprung teh bego ala syaihi dipayuneun guru. Teu pantes. Deui nu jadi murid teu layak, teu pantes kaasup sombong, kaasup adigung lamun menta waktu anu khusus ka guru pikeun ngawurukan dirina. Eta teh teu pantes kacida. Kuduna kumaha atuh? Kapan geus aya waktu diajar teh galib. Nya, geus apal iraha guru urang ngawurukan, tiba-tiba urang hayang minta waktu khusus eta teh teu pantes. Wa talabati sartana santri. Fa in bada'a makalamun nawaran, mun ngamimitian huka itu muta'alim saha asaihu syekh biwaktin kana waktu muayyanin nu ditangtukeun
au khosin atawa anu khusus li udrin karena aya udur aikin anu ngahalangan lahu ka itu syekh anil huduri tina hadir ma'al jamaati sartana santri sartana bebarengan au li maslahatin atawa karena aya kamaslahatan ro'a nu ningaliha kana itu maslahah saha sayhu syekh pala baksa maka teu naon-naon bihi karena itu bada kieu beda lamun kieu nu jadi guru teh ngamimitian nawaran kanu jadi muridna cek guruna teh aduh puntennya Kang sementawis ngaos teh wayahna we bere dialihkeun heula kana jam 8 margi ieu teh aya kasumpingan tamu anu sumpingna teh ayeuna jadi bapak moal tiasa waka ngawuruk akang moal tiasa waka ngawuruk hampuranya da aya nu leuwih mas lahat maka lamun kitu lah baksa teu naon-naon urang kudu narimakeun kartos teu contoh ngaos teh setiap ba'da maghrib jeung guru urang teh ya jeung guru urang setiap ba'da maghrib sing horeng dina ba'da maghrib teh guru urang teh bade kasumpingan tamu atau kasumpingan guruna nu leuwih maslahat ya berarti kan guruna teh bisa ngawuruk ka urang teh da bade kasumpingan guruna guru urang akhirnya cek guru urang teh kieu santri wiosnya bapak rek nawaran ka anjeun rek minta izin ka anjeun wayahna ngaos teh kewe jam 8 wengi ulah bada maghrib margi bada maghrib bapak bade kasumpingan tamu eta leuwih maslahat maka teu naon sae urang nu jadi muridna kudu sabar ta eta etika nu jadi murid nu jadi guru keun ditepikeun ieu teh urang keur diajar urang keur belajar supaya urang biasa jeung terbiasa doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbi